mantenanana rundayan ti Cirebon ti Kangjeng Syarif Hidayatullah radhiyallahu ta'ala. Kangjeng Syarif Hidayatullah kagungan putra. Ai Kangjeng Syarif teh saha? Anjeunana teh Ari Rama ti Mesir. Kan nama Rama mah saurna teh Habaib. Kan Ari ibu ti dieu ti Jawa, ti urang ti urang gitu, ti Sunda ibu mah nyaeta Nyimas Rara Santang. Saderekna Raden Kian Santang nyaeta putrina Prabu Siliwangi. Kan? Jadi Kangjeng Syarif mah aya ka Prabu Siliwangi, aya ka ditu. Kan? Ka para sayyid, ka para habaib, sultan di Mesir saurna teh kitu. Mantena nyohonkeun widi tos jadi wali ti murang kalih keneh, tos gaduh karomah luar biasa ti murang kalih keneh, ti bolon satempat keneh. Nyohonkeun widi kanu janten ibu, kanu janten Rama bade dakwah di daerah nu janten ibu ka dieu kan, lajeng we nyebarkeun agama dugi ka Cina segala rupa, berkembang dugi ka kiwari di Cina, di antawis daina teh anjeunana. Malah salah sawius garwa anjeunana nyaeta putri raja di Cina anu nyusul ka anjeunana ka dieu ka Cirebon gitu kan. Matak di Cirebon mah aneh istimewa, babah ge jarah dan ningali kana silsilah gitu kan. Ieu mah numutkeun versi nu katampi ku pribadi. Bilih aya nu beda, tong heran lah beda mah nya. Tong aneh, tinggal ayeuna mah kitu ya urang mah saur pangersa ieu kieu, saur pangersa ieu kitu we kitu. Rek nyokot hiji pek kitu hiji. Anjeunana kagungan putra di antausna nyaeta Maulana Abdurrahman Al-Qadri Mataram. Maulana Abdurrahman Al-Qadri Mataram kagungan putra di antawisna Pangeran Atas Angin Cirebon. Pangeran Atas Angin Cirebon kagungan putra di antawisna yang dipati ukur kahiji. Yang diputur kahiji kagungan putra di antawisna yang dipati ukur kedua. Yang dipati kedua kagungan putra di katilu kagungan putra di antawisna yang dalam Nayasari yang Sahri kemudian di mah di Cipanas Garut didinya, yang dalam Nayasari kagungan putra di antausna yang dalam Naya Dirga di Tonggoheun Sukamiskin di Cisebel ya, di Tonggoheun Sukamiskin, di Tonggoheun eta tah Cikadut gitu ya, poli Tonggoheun. Yang dalam Naya Dirga kena kagungan putra di antausna yang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu ta'ala. Nah ieu rumpun